ulah hilap ka para wargi subscribe sareng like sareng komen ka and share kasadayana hatur nuhun kampung Palakacius. yes. Parete urang teh asa ngimpi ieu teh menang ieu teh bantuan teh saumur-umur karak menang ngomong naon cida kadege ngomongna kumaha eta ieu carana ngomong ponya kudu bersyukur alhamdulillah ayeuna maneh menang bersyukur is lain arek dibere buras arek dibere bantuan bansos Ay parete karena buras cenah aduh dekah murah di topi geus teu puguh teu nyambung jeung mana hayu pokona mah tuturkeun we kumaha we mana nyaman teu nyambung teh nyata geus pusingkeun ripuh kitu gawe jeung eta mah ih kesel desa urang, desa Kebon Mangu. Assalamualaikum. Temen asup terus di lemur wae tah. Aya ieu. Kumaha ulah ngajaga kesehatan. Tak baca tak. Ieu teh bisi teh keur protokol kesehatan. Tah memeh asup teh kudu kumaha heula. Oh, heuda kan ayeuna meureun nya aya penyakit corona teh meureunnya kudu bersih urang teh meureunnya. Anu kieu mah lain sirop, ewok. Ikina pencuci tangan. Nyaho teu Menang jadi kena sirop beki parah. sok aya kumaha heula aya Kumaha carana ih? sok. Eta na tadi. Kan kumaha? Dipencet. Tuh, cong diinum. Kumaha cainya? Buka kerana. Ampun. Teu apa parete kuring mah. Ini sirup eta teh sabun. Pangusingkeun. Heeh. Asup. Gantian cuci tangan ribut. Oh, enggak itu ya, teuing. Cuci tangan. Ayo buru atuh. Nulikeun supaya urang teh ngajaga ulah keuna. Bersihnya nang siang Pak, aduh, punten ah, punten. Kepalih mana di? Di ruang Bapak Desa. Yuk, ayo komandan. Siang komandan. Siang. Pak, dupi kakak desna aya. Oh, Pak Ades, saya dulu. Aduh Bapak. Pansip maskernya tadi ngantuk. Alah. Aduh, eta tadi ngantuk. Iya benar. Cek urang oge make masker. Tuh, iya deh, ini sampai teh masker. Ayo pansip nu kusadua. Ulahnya. Oh ya, nah, we teman. Nah, gitu kan saya juga mau maskernya. Sabar lagi Pak. Atau sikat. Ini mah kalau keluar dari masker
Cek urang ge teh masker. Capek euy masker. Sok, ya atuh ruang kepala desa, udah itu. Mau. Pergi tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, sok lebet. Ayo. Ini lihat tamu di. Angge, sok. Pakai. Main sama Sigit. Para runtang. Oh, alhamdulillah ya Pak. Damang Mbak. Murah. Sok cari. Oh, pangas tarik di Pak. Tarik di Pak. Dia tak. Pak, tak komandan dia. Waduh, dikawal ini Pak. Is dikawal itu wayo Kalimas. Oh ya bagus lah. Saya. Sana itu Pak Kepala Desa itu Pak Tebari itu Maros. Terus itu ya pembagian BST. Nah lah bansos. Oh, mohon Pak RT. Aya nate dinten ieu teh aya penyaluran bansos ti Kemensos. Tambihan sareng data susulan jumlah nate 280 hiji alhamdulillah di desa Kebon Mau mah gitu. Oh, kumaha ya kok. Orangnya kan jawab kumaha teh. Satu kubu, coba aku tanya. Ais, bener. Pak Kades mah bener ngajawabna. Eta mah parete we, anu adengena salah. Pak Kades mah bener ngomongna. Oh, jadi urang salahnya. Oh. Punten atuh Pak Kades ya. Sok atuh bisa aya nu tanyakeun ka Pak Kades. Mumpung aya keneh. Sanes Pak Kades. Nah leres ieu teh bantosan teh kedah nganggo barcode. Is, lain angkot barcode. Barcode tah ieu, barcode lain angkot. Anu dia barcode parete. Heueuh barcode. Terus tetep kedah nganggo ieu barcode. Mohon Pak RT anu kenging undangan di kantor pos anu disalurkeun ka desa, di ku desa disalurkeun ka kadus, di kadus ka RW ka RT anu dongkapna teh kedah nyandak barcode anu di kantor pos bantuan Kemensos sareng kartu keluarga asli, KTP asli, rangkap 2 di fotokopi Pak RT. Kade tong sampai poho deui nyampekeun ka masyarakat. Ujung-ujungna ka kades kita masyarakat nyerang lamun Pak RT teu nyambung mah. Tah, kadenge ku parete penjelasan teh kitu anu sakitu jentrena. Kade salah tah parete. Heeh. Naon cenah? Aduh, pusingkeun. Oh, jelas kita nama jelas. Atuh hatur nuhun Bapak atuh ayeuna abdi bade da dipalihana penggennya pembagianna Pak. Penyaluran nama Pak RT wartoskeun ka warga masyarakat anu datang dongkap ka desa, nyandak barcode entos dibagikeun ku RT, ku RW, sareng nyandak kartu keluarga asli, KTP asli, surat undangan barcode-na dicandak, tempatna dihandap di aula di gor nya. Ayeuna pencairan atau penyaluran Kemensos teh tahap 3 sareng 4 sabulana 300.000 jadi 600.000 nya. Tong salah nyampaikan ke masyarakat, tong ngomong 1 juta atau sabaraha 300 sabaraha juta gitu. Kudu bener RT ngajelaskeun ka masyarakatna supaya masyarakat teu tanda tanya di Kades nya. Sok masyarakatna arahkeun di handap khusus diatosan ku orang kantor pos anu ngabagikeun anak nya. Sok mangga. Ya tuh, Pak Kades satu nuhun pisannya. Mohon sok mangga sok. Turun. Ayo. Ayo dulu beres dulu. Ayo. Pangadieu Ayo ka aula. Kenanya jual mungkin mah kalau udah oke nya karena kieu ais genaheun beda masih main mame tong diajakan ngawangkong semuanya Parete mah. oh jadi lagi
Ini dia pula Pak RT. Cek RT nikah juga.